Tinggal hujan deh euy. Cuaca kalah bikin narikan. Tuh iya, kita dicebor si Kehed. Masih kene gagar kieu kumanya ieu. Anjir, cabai nepi ka mararungkut. Aduh, anjir. Abong cokor teh mataan si koplok teh nya. Aing jong-jong kana cabe. Aing mah. Tuh, ieu. Pikang sebarajad kieu. Anjir, sia gehel. Ngkon pika pinuku berang kieu kumaha ieu nya. Ieu mah euy. Ieu akibat ieu heubeul teu dicebor si Kehed deh. Lauk teh usah siki-siki acan susah nya euy. Jumpum deh. Dek nyebor saat beli teuing. Tuh, itu tangkurak si kalan teh bebel teh. Nah karena nahaunnya teh. Ngejadong dina makan balong bebel teh. Ari ieu ceboron cenah diculkeun kieu. Aing sampurkeun. Saha aja mah ka dieu meureun. Sia nah itu. Engkau ruksak itu kubereng. Kubereng. Tuh, aing teh nyaho kubareng. Sia teu neuleut. Pembawa haji ngalewat eta bereng mah. Wah tempo harade kitu marulus. Sia mah ku aing titi heula keneh kita dicebor. Cebor. Engkau cebor mah lain bareng, kuduna ge diobat bareng mah. Kehed eta teh akibat tara dicebor sia teh jadi hama teh naek kana engkol. Garing eta teh taneuh. Lamun baseuh mah moal. Naon hubunganna baseuh garing jeung barang? Aing teh ka kakara babel atuh kana. Geus lieur. Can aing deuleu tuh ceboreun. Aing teh nyebor heula bawang daun ti lebak, can itu bortol. Haji ayo ulin aing papukis. Bawang makarek lilir ieu mah tingali geus dek ngarenok. Ku haji wes tuh. Ieu aing mayar tamu we aing aya. Tuh ieu balong kumas ya ieu. Dibedahkeun ieu. Matanya aing ka dieu ge karek ayeuna rek nyebor sidikeun aing nyebor engko saat. Atuh aing mah laukna tingali usah siki-siki asan euy. Dauh laukan aing ka dieu ge. Aing mah paur sia mah. Ya, laku haji laukna. Nyawa teuing aing teu ngalauk. Paling ge ieu mah kalan usia laukna dijual geus malah boa aing mah. Nyawa teuing. Astagfirullahaladzim. Bapak. Masya. Ini mulai. Aing kalan tewas terke. Goblok. Ani.